Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Rebo kaping 3 Desember 2025. Masih dina suratul Isra terakhir ayat ka 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna jeung nyararios atawa ngadaroa jalma-jalma anu ariman kumaha ngadoana teh subhana rabbina maha suci Allah rabbina pangeran abdi sadaya ingkana sanyana bukti ari Gusti Allah wa'du rabbina janji Allah pangeran abdi sadaya la maf'ulan tangtuna pasti terlaksana pasti dicomponan dipenuhi ku Allah maf'ula dipidamel ku Allah sabab ari Allah mah la yuflihul mi'ad moal ingkar kana janjina pasti terlaksana pasti dipenuhi ku Allah subhanahu wa ta'ala janji Allah ka urang sadayana saterasna wa yakhiruna ari jalma-jalma anu iman wa yakhiruna kedepruk anjeunna tersungkur sujud li adaqoni kana gado jeung mukana itu jalma-jalma sujud ya bokuna bari nangis terseduh-seduh inget kana dosana wa yaziduhum jeung tambih-tambih ka aranjeunana khusuan kana khusu ngupingkeun Quran khusu salat jeung khusu ngadoa saterasna kul bejakeun ku anjeun Muhammad janten ieu teh kajadianna teh kapungkur teh waktos Kangjeng Nabi sujud ngadoa sujudna Kangjeng Rasul teh Ar-Rahman 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 gitu ceuk Abu Jahal teh cenah geuning pangeran si Muhammad teh loba aya Allah aya Ar-Rahman aya Ar-Rahim lain hiji kitu mah loba tah ku kabodohan Abu Jahal kul dijawab langsung ku Gusti Allah bejakeun ku anjeun Muhammad ud'u Allah kudu ngadoa anjeun Allah kalayan nyebat jenengan Allah ya Allah ijabah abdi sadaya ya Allah kitu nyebat jenengan Allah awinu atawa ngadoa anjeun Ar-Rahmana ku nyebut Ar-Rahman anu maha welas ya Rahman ya Rahim ya Aziz tatiasa nyandarkeun kana asmaul husna ayama kumaha wae atawa di mana wae tad'u anjeun ngadoa falahu mangka eta tetep hu pikeun Gusti Allah dina ngadoa asmaul husna kedah disandarkeun kana nami-nami Allah husna anu sae anu 88 tegasna ya Jabar ya Qahar ya Dalbat Syadid nu kitu sae da eta masmus atawa ya Qawi ya Matin ikbisyari zalimin sae eta ge nyandarkeun kana asmaul husna anu 88 saterasna wala tajhar jeung ulah tarik teuing ulah zahir teuing ngadoa teh cocorowokan tepi ka ngaganggu batur anu keur salat teu meunang bisolatika dina salat anjeun atawa ngadoa anjeun saterasna wala tahaffid jeung ulah lalaunan teuing ulah rendah teuing hahareosan biha dina ngadoa sabab lamun hahareosan teu sunat diaminan sote lamun ka kuping doana saterasna wa batagi jeung sok teangan ku anjeun naon baina zalika di antara keras jeung lemahna doa sabila dina jalan nu sae jadi ulah tarik teuing ulah lalaunan teuing dina ngadoa teh ka kuping we sederhana kitu eta aturan ti Allah dina ngadoa saterasna wakul jeung bejakeun ku anjeun Muhammad lilhamdulillah ngankur bagi Allah wungkul lillahi sagala puji jadi hamdu ari sagala puji lillahi eta tetap kagungan Allah
Jadi pujian sagala oge tetep kagungan Allah. Upami anu muji ka urang ku kasep-kasep teuing putra teh, alhamdulillah. Asa ku alus eta mobil teh, alhamdulillah. Teu nyebutkeun kieu, oh atuh saha bapana saha akina eta bilih jadi sombong. Saterasna allazi ari Allah teh anu hak dipuji, anu wajib dipuji ku urang sadayana, allazi azat anu lam yattakhida anu teu ngagaduhan waladan puputra jiga jalma henteu disangkakeun ku umat Nasrani yen Allah gaduh putra cenah Yesus atawa Isa eta lepat perspektif eta lepat eta teh angan-angan wungkul angan-angan kosong da Allah mah lam yattakhid waladan teu ngagaduhan atawa teu puputra jiga jalma walam yakun jeung henteu bukti lahu pikeun Allah syarikun eta pamusyrikan Allah mah teu aya nu ngarencangan fi fulki dina kerajaanana Allah mah dikuasai ku nyalira diurus atur ku nyalira teu aya pamusyrikan anu ngarencangan walam yakun jeung teu aya bukti bagi Allah waliyun anu tiasa nulungan kajaba Allah nu tiasa nulungan minadzuli tina kahinaan wa kabir maka sok agungkeun ku anjeun Allah takbiran anu takbir sares-resna anu mengagungkeun sares-resna barakallahu li wa lakum alhamdulillah tamat insyaallah patepang di enjing dina suratul kahfi sadaqallahul azim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.